Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi cerita ti lembur, pendak deui saran carita ti lembur, idar lembur. Proses pembuatan bata palawargi. Tah ieu ya, sapertos kieu ngadamel bata teh ya. Bangunan tina taneuh palawargi carita ti lembur. Hayu ah, jang simak. Bata manual. Palawargi simkuring nuju sareng Bapak Tohid anu kagungan pabrik bata di Salawe ya. Bade Cumarios. Bapak tos lami kana bata. Lami, Tos lami puluhan tahun. Ieu mah kagungan Bapak. Kagungan ai kawitna putra. Oh, nu putra. Meninggal namanya. Oh. Gitu. Dilajengkeun ku Bapak. Oh. Ramana gitu ku Rama. Leres ku Ramana nya. Mohon. Ieu teh per bata teh sabaraha satu bata kieu teh? Ngical. Ohon. Eta mah kumahanya detang tos ieuna kadang anu ieuna mah 500 kitu nya. Kadang-kadang upami ti material mah benten. Oh leres, Bapak ngical ka material mah sakitunya. Ka material mah mun ka Ciamis di daya Ibu Enah. Oh. 47. Upami nu mangagaleun di dieu mah anu sakudak sakedik mah 500. Bapak ayeuna ku sabaraha urang ieu teh ngadamel bata teh? Ieu teh aing ngadamel nuju kieu mah mun ieu Bapak. Upami peryogi anu ngalihna mah aya deui. Miwarang ngahanyatkeun di pali ditu. Mohon. Kanggo bahan mah gitu. Mohon. Gitu. Miwarang lah paling duwi ka 3-4. Opatan nya. Mohon. Ieu teh sabaraha dinten Pak? Ti awal prosesna mohon. Upami nuju halodo mah enggal di kawit kitu teras diteupa nyanen kieu 15 dinten ge. Oh 15 dinten. Upami kekengan sakali yang teh upamina kan ieu teh prosesna teh di kumaha heula Pak? Di lio model kitu di lio gitu di dulu teh namanya di lio gitu. Di lio terus diunggulkeun teh dicetak. Tanah itu dicetak. Terus diduruk gitunya Pak. Tatos kieu tah, tatos kawit tos bodas kieu tah. Dibakar. Di entep di mun di dieu mah di kumaha di entep di anyung. Terus dibakar. Upami proses pembakaran mah akhirnya Pak. Akhir eta mah da sakedap gitu aing. Per bulan sabaraha ribu Pak bata Pak? Kekengan. Taratang tos ieu teh sebat taratang tos kieu dari Bapak sareng ngajegang gitu. Sebat ngajegang nuju musim kaserang padahal sakedik gaduh gitunya. Masuk gitu. Berarti pabrik dikantunkeun sakedap tah atos tanur mah lebet deui ka dieu. Abdi ningali Bapak ieu ngadamel bata manualnya Pak? Manual. Tapi di sanes kan tos nganggo mesin, kunaon teu nganggo mesin teh Pak? Eta teh kan tos nuju aya murang kali nganggo mesin. Mohon. Kirangna di dieu mah daerah kirang cocok pencennya. Kalau anu kaanggona teh kedah manual bae. Nu kaanggona kali itu upami daerah Karangpucung Gorda mah eta mah benten di mohon bahan gitu. Janten bata Bapak teh ieu teh namina teh bata Salawe. Bata Salawe. Di pasaran teh palawargi bata anu Pak Tohid teh namina teh bata Salawe. Janten saupami peryogi panginten palawargi kanggo ngabangun mangga kantun sumping we nya ka Pak Tohid dia ya. Di Salawe berarti ti jembatan teh belok ka kirinya upami ti Ciamis mah nya. Tanggang jembatan belok kiri. Aya rumah makan naon eta teh tah? Rumah makan eta we nya belok ka kiri upami ti arah Ciamis, upami ti arah Cimaragas mah belok ka kanan gitu. Tararangeun batasa Pak Tohid nya, bata Salawe nya. Bata Salawe. Leres.
Sakali ngaduruk teh kenging 2.000 3.000. Eta teh kadang da upami mun eta mah kadang kaudagku. Gitu nya. Bekalnya paling dina ieu 4.000-an 4.000. Muleum teh. 4.000 lah. Oh 4.000 teh sabaraha dinten eta teh? 15 dinten atau napi sabaraha dinten? 15 dinten mah kenging. Kenging 4.000. 15 dintennya. Bahan bakar sulukin ngagaleuh nya. Agaleuh. Kayu-kayu bakar teh gitu. Agaleuh. Per kubik kapan 70. Per kubik 70. Patok. Paling saya pami 4.000 teh genep kubikan. Genep kubik. Lah. Iya mah sepuh, padamelan sepuh. Eta mah padamelan Padamelan. Gitu, da teu aya deui anu sepuh mah teu aya deui damangakan sanes kitu. Kami di etang sareng bisnis anu sanes mah ai kana Batam mah menak rugel. Wah, mung saur mah minim gitu. Minim. Aya gitu. Alhamdulillah tuh nyatanya mung kedah tanagi pangintennya Pak anu siap-siap tak gitu saya. Ya panginten sing sehat lah Bapakna. Amin gitu. Sing sukses ya. Ya panginten ari masyarakat di bawah mah tetap saja berusahanya Paknya gitu. Atuh da Bapak mah asa pangmencieun. Ieu mah pada nyarios kaanya. Di model di daerah di dieu teh dina model pamacian naon anu alam ayeuna nu cenah beas. Teu aya. Oh, BLT. Nah, BLT teh aya Bapak teu ka pasien. Tika pungkurnya teu ka pasien. Kadang aya sakali-kalina ge ketang eta ge pada anu artos nu genep 100 nubian sakali. Anu beas anu 2 kantongan dan di model BLT nu kitu aya. Model kartu kis nu sanes mah gaduh Bapak duka. Tinggalin sana. Kene Paknya mudah-mudahan nya Bapak mah panginten tina usahakeun barokah nya Paknya. Amin tapi alhamdulillah kitu dahar mah kitu gitu nya Paknya sing damang Bapakna sing sukses lah. Amin sehat panginten gitu. Amin. Para wargi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.